urang malikan ka tukang disaprak mangkus min kaluar ti imah cenah mah rek nyampeutkeun kami tohana nyaeta kolot kituin Bisari. Teu lila ti harita Bisari oge indit rek mangjualkeun cau boga kolotna sakumaha papatah salakina. Teu kacatur di jalanna jeung kumaha nuar cauna harita Bisari ngiringkeun Sardi nu ngadorong cau dina roda aya 5 turuyna. Samalah harita Bisari jeung Sardi geus aya di tempat si Akoh. Kabeneran di tempat si Akoh teh keur loba jelema nu ngajarual barang hasil tatanen ka si Akoh. Katingali ku Bisari di tempat si Akoh teh aya unggulan tangkil, laja, kapol, jeung rea-rea deui nu sejena. Kaasup cau turuyan oge aya kuat kanggo unggul. Kaasup cau turuyan oge aya kuat kanggo unggul. Si Akoh harita kasampak keur ngomongan salah saurang lalaki. Sigana eta lalaki barang jual ka si Akoh, barangna kurang kapake meureun. Kadenge ku Bisari si Akoh keur nerangkeun ka eta lalaki. Lamun walangna 3 kieu mah bisa lugi atuh we. Singkong bisa wulu memeh diwawa ka kota. Moal kapake walang kieu mah. Ye, singkong mah kudu kawawa akal huluna sangkan kuat dila. Ceuk si Akoh nerangkeun yen lamun ngajual sampeu teh bagal puhuna kudu kabawa sangkan teu tere buruk cenah. Nyebutkeun akar hulu si Akoh teh maksudna mah bagal nu aya dina puhuna. Atuh da Akoh mah potongan timbanganana sok teu kira-kira ngatikanan aya 10 kilona sakarung teh nya bagal puhu kukuring teu diarah sangkan teu dipotong kiloan ku Akoh. Ceuk eta lalaki manehna siga ngabela diri nyebutkeun bongan sok teu kira-kira motong timbanganana cenah. Hayya olang itu mah geus atulanan adatna aya potongan kiloan mah. Ceuk si Akoh embung eleh. Nya, tapi tong loba teuing atuh koh motong kiloanana. Kuat ka aya 10 kilona dipotong tinu sakarung teh. Bagal mah moal aya 10 kiloeun apanan. Ngeunah di bandar teu ngeunah di nu ngajual atuh koh. Eta lalaki mun cereng ka si Akoh. Oe mah motong sakitu teh tina walang anu sawang singkong. Nu sajena mah henteu sakitu kapan. Nya henteu sarua mah ngan keukeuh dipotong kiloan. Kamari kuring ngajual boled angger dipotong kiloan sarua jeung sampeu ku Akoh teh. Apanan boled mah eueuh bagalan atuh koh teu siga sampeu. Eta lalaki keukeuh nyebutkeun angger aya potongan kiloan cenah. Teu bisa. Boled mah sarua jeung singkong. Ceuk si Akoh bari ngagodeg-godegeun sirahna. Keukeuh manehna embung eleh. Lah, abong duit mah kawasa. Ceuk eta lalaki bari ngaleos siga nu keuheuh. Ari Bisari manehna ngadon ngadagoan anu keur hoghag. Cau dina roda di hareupan bari ngadagoan si Akoh beres hoghagna. Teu lila si Akoh nyampeurkeun ka Bisari jeung Sardi anu keur nyang hareupan cau bawana dina roda. Ret si Akoh kana cau dina roda anu 5 turuy. Tuluy dititenan saturuy-saturuy. Si Akoh rada ngahurlem. Ret deui kana cau. Manehna siga nu hayang teges. Geus kitu, ret si Akoh ngareret ka Bisari. Tuluy ngareret ka Sardi anu nangtung gigireun Bisari. Si Akoh teh katingali ngarampaan tarangna sorangan. Bisari teu ngarti kana pola si Akoh anu mindeng nitenan kana cau jeung make rurat reret kana beungeut manehna sagala. Aya 2 kalina. Nah si Akoh make ningalian kana beungeut aing sagala. Kota aya 2 kalina jeung eta matana ih pika sebeleun kitu. Gororaah geus boga salaki. Najan aing lelengohan keneh oge
teu hararayang teuing boga salaki peot kawas kitu. Kajunting jadi rangda saumur-umur aing mah. Mate Bisari ngadon ngocomang. Manehna tuluy ngabalieur micen beungeut sawaktu dipelong ku si Akoh teh. Bisari ngadon gede rasa samarupna si Akoh teh ngarasa katarik ati ku Bisari. Sok padahal si Akoh mah minda ngerurat rer ka Bisari soteh nilik-nilik jeung nilik-nilik kana cau anu dibawana. Si Akoh teh asa ngarasa wawuh kana cau anu dibawa ku Bisari. Asa-asa cau nurek dituar teu tulus, cau anu bareto sawaktu ngorang keneh ditawarkeun ku Mang Kusmin. Malahan duit nama harita geus ditarima ku Mang Kusmin. Ngan tadi beurang si Akoh kungsi parearea omong jeung Mang Kusmin perkara cau teh. Anu antukna si Akoh teh eleh babar ku Mang Kusmin. Si Akoh teu apaleun lamun Bisari teh pamajikan Mang Kusmin. Sasat dititah ngajual cau oge nya ku salakina pisan. Ngan Bisari teu apal lamun salakina aya urusan perkara cau jeung si Akoh. Teu lila si Akoh gogodeg. Lain ieu mah salakina oge lain Wang Kusmin. Ceuk hate si Akoh bari ngareret deui ka sardi. Meureun panyangka si Akoh mah eta lalaki teh salakina Bisari. Geus kitu mah si Akoh adu rega jeung Bisari. Kalayan Bisari narima duit 500.000 pamayar harga cau nu 5 turuy. Bisari gancang ninggalkeun patempatan si Akoh. Manehna ngarasa keheul keneh ku pola si Akoh anu disangka naksir ka manehna. Bisari leumpangna lain ka imahna, tapi muru ka imah nu jadi kolotna. Manehna inget kana omongan salakina anu nyebutkeun boa kolotna keur butuheun ku duit. Bisiknya nu jadi kolotna keur butuheun ku duit, kitu pamikirna. Teu kacatur di jalana harita kirawan Ciasar, Bisari geus datang ka imah nu jadi kolotna. Manehna keketrokana panto. Ambu, Abah, cenah nu digerowan eueuh nembal. Geuning siga nu tiiseun kamarana kitunya. Bisari gegeren dengan sorangan. Ambu, Abah. Bisari gura-gero deui bari ngetrokan panto. Aya ambu mah karek beres salat asar. Ceuk sora nu nembalan ti jero bari muka panto. Kasampak ambu ona nu jadi indungna Bisari muka panto bari masih dimuken. Kamarana Abah sareng Akang, cenah Akang dipiwarang nyusul ka Abah. Aya naon cenah Abah teh ambu? Bisari tatanyana kuat ka ngaburudul, bari manehna unggah ka imah. Har, dati isuk oge Abah maneh mah indit, nepi ka kiwari oge wayah asar can datang. Ngomongna mah isuk teh, rek kajang manto, rek nawarkeun burayak nu dibalong landeuh cenah. Teuing tuluy ka mana da geuning can datang nepi ka kiwari oge. Ambu onah nyarita nerangkeun perkara nu jadi salakina, nyaritana bari ngalaan muken. Ari bapana si Roni dipiwarang nyusul ka Abah teh aya naon ambu? Jeung ka mana cenah nyusulna? Dititah nyusul kumaha? Dauh ka dieu Bapa si Jalu mah. Ambu mah teu nyaho, bari asa teu ngarti ongkoh. Bak maneh isuk memeh mangkan teu cacaritana naon ka ambu mah. Heueuh, teu nyarita lamun bapana si Jalu kudu ka dieu atawa tutuh titahna naon. Henteu, teu nitah ka dieu. Ari kitu kumaha? Nah, asa teu pararuku kieu ieu teh nya. Eta bilih Abah miwarang memener talang cai atawa miwarang naon kitu ka Bapa si Roni. Ambu sapopoe dibalong memener tambakan bari nyiapkeun wawadah wayah asar karek mulang ti balong. Heueuh bisi tulus isukan burayak dijualna. Balik ka imah oge ukur ngadon lohor wungkul, geus lohor mah ambu teh ka balong deui. Eueuh
bapana si Jalu kabalong ongko hantalang mah nu kudu dibeberes. Ambu onah nembal siga nu ngarasa milu mangherankeun. Tadi kirawan Cilohor abdi nu juga geroh di dapur. Bapana si Roni nyebatkeun yen aya abah karompok, tapi da teu kalebet-lebet acan. Rurusuhan cenah saur Bapak si Roni mah. Ngobrol oge cekapku di luar. Abdi oge teu terang lamun abah aya karompok. Abah nyebatkeun ka Bapak si Roni miwarang pangicalkeun cau nu 5 turuy ka si Akoh. Muhun cau anu di kebon kaler. Teras miwarang bapana si Roni sina nyusul ka dieu ka bumi. Nya abdi anu ngajual cau ka si Akoh. Bapana si Roni rurusuhan nyusul ka dieu mapaikeun abah. Abdi teh ti si Akoh teras wae ka dieu. Hariwang bilih ayana naon. Tah artos ladang cauna ti si Akoh. Ku abdi dipoto ngagalih ududeun kanggo Jang Rasdi. Ceuk Bisari nerangkeun perkara ngajual cau. Sok duit ladang cau ditunda dina meja. Keun perkara ngajual cau mah dah meureun geus meujeuhna dituar. Ngan eta asa teu acan kaharti. Teu kaharti lamun abah maneh ditah Bapak si Jalu ka dieu. Nyarita ka ambu mah apanan rek nawarkeun burayak. Kari-kari aya ka imah ka ditu nita ngajual cau. Bari nita bapana si Jalu ka dieu. Ambu onah nyarita bari hulang-hulang. Muhun abdi oge hemeng ngadon ka mana atuh abah jeung bapana si Roni teh. Nya kitu bareng jeung abah. Tak kumaha ieu teh. Bisari nyaritana bari garo-garo teu ateu. Asa teu kaharti ku perkara omongan salakina tadi beurang. Bariknya nu jadi salakina teh indit ti imah nyebutkeun rek nyusul ka abah cenah. Ambu oge ku ayeuna keun mah loba nu teu kaharti ku abah maneh teh. Sok loba caritaan anu teu kaharti nyebut ieu teh, nyebut rek anu teh. Bari nu diomongkeunana teh loba nu teu kaharti ku ambu. Ambu onah nyaritakeun nu jadi salakina ka anakna. Sapirakuna atuh ambu. Bisari satengah teu percaya. Beh dienakeun mah abah maneh teh asa unggah adat. Eta wae papakean oge lamun rek indit kamana boh kamana teh ngatikanan make calana lepis jeung di kaos. Bari teu kaliwat di minyak seungit. Buuk sakitu geus cetuk huis oge ngatikanan make minyak rambut sagala. Siga budak bujang wae teu inget kana umur abah maneh teh. Ceuk ambu onah siga nu ngarasa heran ku salakina. Teu kedah gaduh emutan kitu atuh ambu. Papakean mah datos jamanna ongko. Muga-muga wae atuh abah maneh teh teu unggah adat. Teu ningkah. Ambu onah nyaritana ngubaran maneh. Tosonten ieu teh ambu, abdi bade mulang. Bisi si Roni arep-arepeun ongko. Nya atuh jug. Da nya ongko geus burit ieu teh. Tah keur jajan si Jalu. Ceuk ambu onah ngajurungkeun bari mere duit. Keur jajan incuna cenah. Ulah seueur teuing atuh ambu, bilih ambu nuju peryogi. Sok wae bawa. Sing aya pangabutuh, ambu mah ladang peuting oge aya keneh. Nuhun atuh ambu ditampi. Bisari musiweulkeun duit pamere indungna kana kutang. Manehna tuluy amitan rek mulang. Cag kumaha atuh para wargi perkara ambu onah anu aya curiga ka abah Marta salakina jeung kumaha kacurigaan Bisari ka Mang Kusmin. Urang antos terasna ieu carios dina waktos kapayun. Samentawis urang cekapkeun heula dugi ka dieu dongeng dina carios Beger Mindo. Mangga di Kantun Linggi Permios. Wargi sadayana tiasa ngadangukeun dongeng carios nu sanesna
ngalangkungan channel YouTube Dongeng Sunda Abah Salaman. Ulah hilap, like sareng subscribe. Hatur nuhun.